tuh. Ya, Sarah. Ayo tuh. Ya. Main ulang anjing sama anjing yang lah anjing. Tuh kan, orang ge menang lomba 5 aing wae da aing geus tarikna lah lompat pokona mah. Heeh, maneh lah jagoan lompatna lah. Ya jelas atuh. Heeh. Si Anton. Tah eta urang rek nanyakeun. Yo, si Anton teh bogoheun. Kasihkeun ka awewe. Ka saha? Kasih Nur cenah. Wah, bener ah. Ya bener. Beuki Salah maneh. Yo, kamari teh si Anton teh nyaritakeun ka urang. Oh, bener. Cenah bogoh ka si Nur. Oh, tuh. Itu saya bulatna ka mana? Teuing nya eta di dagoan eueuh wae. Ih, ka mana berarti? Ayo ah. Urang nangan si Anton we sampeun ieu ka mana? Nah, itu. Ayo. Yuk, itu ah. Ayo. Pak euy. Pak. Ayo. Salah. Mana ni? Betul, Bu. Hati lu we. Untuk opat hiji si Anton. Kabeh we kabeh. Sampai turun jual saware ka warung. Kabeh entin orang jual. Ya kan udah ngadu. Taruh eta. Buru tugesan, si anu boga nama tem sia. Itu saya itu. Ya anjing lu gana. Buruk. Oh anjing yang bogohna euy. Mana euy? Wah, anjing. Lapor. Sini anu boga, gua anu bogana sih. Tolong sih Bro, aing asli. Pancen heula anjing. Siapa dah fokusna ke kieuan wae. Papana mana? Papana eueuh. Ye. Balik jeung Panared. Bisa, ayeuna mah urang kayak si Anton mah. Dagang apa lah cara pe. Saya lah. Itu. Saya ke mana, Dek? Ada ka warung, butuh mama meser uliat. Mi HP atuh sep, mi HP meser permen, iya duitna. Sarua teteh genya Ya tuh. nanti pangmalikeun permen. Heeh. Ye. Ai tadi teh kumaha sih? Belum jelaskeun coba tadi teh si Anton teh. Bener teu? Yo bener nyaritakeun ka urang cenah si Anton teh bogoheun ge si Nur. Geus, tang lah santuna tang lah. Oh, orang terpercaya tang lah. Sampeurkeun. Di percaya teh. Kita si Anton bogo ka si Nur. Nya sebenarnya sih percayanya ada kemesan kamu banget lagi pas-pasan gitu, tapi dah kumaha kitu-kitu ge baturan sorangan kan. Teu dah, tapi teu sesuai jeung bebeungetan bogona teh. Nya sakieu mah kieu orang bantuan we kumaha. Hayu tuh, tapi kumaha carana? Ieu orang panggilkeun surat we. Terus sangke sanomikeunna. Gampang tam ke kurang dibingkeuna sok ente nu nyin suratna. Heeh tuh. Ayo. Anton, ngomong yuk. Eueuh ieu teh, balik. Tinggal. Man, kumaha man? Jelema ge di teangan goroan. Kemana? Disampeur teu? Disampeur ku urang eta. Eueuh Eueuh di mana eueuh? di mana? Tanyakeun teh indungna. Tanyakeun eueuh cenah. Tanya heuh. Terus kumaha mah? Ya sebenarnya. Terus ayeuna mah ieu we, kan tadi arek nyin surat. Ayeuna mah maneh nyokot ieu we. Kertas jeung pulpena. Ya urang nu nyeuna ke si Adi. Anu mikeuna Nangis lah. heuh buru. Kertas. Heuh. Da babaturan heuh buru.
Kemana anu nyokot surat teh? Anu jangan surat teh di lila. Goblok. Duh, Bah lagi. tah nih. Ayo mana di mana heula? Atuh da jauh imah teh. Ngawekeun heula ieu teh bari jeung nyelap neangan. Pantai di teh meureun di kita naik sendal. Ya, sok. Lalu satu. Dari Anton. Dari Anton. Kumaha kata-katana euy? Nu halusna euy. Lalu sok tulis sok. Oke. Anton. Ulah ya. Anton. Entong lah. Anton tulis. Entong. Ame bingungkeun engke. Beresnya. Kumaha di depananya? Mawe lah. Di mana isina? Heeh, yang penting mah isina jadi kumaha gitu. Jadi ame pau. Ya mana bikin ya? Udah tong urang wae tadi urang wae Atuh saha anu Oh, bikin? yang geus bikin si Aldi. Di mana daek teh? Kurang wih lah. Itu tuh. Betul orang kasih urangnya. Heeh, anjing. Yo, hari maneh jeung surat jeung si nyahoan si Anton. Gampang. Teu kudu mere nyaho ka si Anton oge, teu diaranan ku urang dina suratna. Aya ngambek ke coba si Anton. Wah, kalem we. Kalem ya jeung urang mah, komo jeung si Aldi geus gampang. Si Aldi jeung urang bisa kompromian gampang. Lamun aya nanaon urang teh yang nyaho ah. Heeh, geus bae. Ke urang tanggung jawab jeung si Aldi, gampang, tenang we. Siap. HP ke dah, siap ah. Ini nang siap. Meser uyah di warung mama. Teh. Aya Kenal. menuju aman. Iya, siap. Ame teh bantuan. Naon? Ya surat mang dikeun si teteh. Kuliahna teh. Ki gampang kuliah nama abdikan heula. Ya tuh. Tah, ieu permena duaaneun. Ya aya surat dari si Aldi. Si Aldi nanaona sih segala ngirim surat. Aduh. Ada yang ngirim surat tak ini. Atas suratnya enggak? Bade nyimpen ieu heula. Nya. Ada di beda surat itu si Aldi. Ih, naon ih? Baca tuh suratna. Embung engke we engke. Yang satu kurang ulin backlas lah yuk. Ayu. Asep pang cokotkeun backlas atuh. Ieu teh heula. Nomornya dek. Ya. Ayo tuh orang ngirim backlas, iya geus aya backlas na. Ayu. Ayo. Ih, si Aldi ka mana sih? Ini lila. Sarua kos maneh tadi. Lila teh. Tah, Tah. nomor teh. Mana di mana heula di? Gitu orang sisina. Asal lila. Epan ngobrol asa gedeung nya biasa. Terus kumaha cenah? Gitu we. Diterima, Mah. diterima. Diterima. Cuman yang segitu lah pokoknya mah lah itu mah. Lu tuh. Tuh ah. Dino euy, ka mananya? Ulin ya? Yuk, boleh naon. Ulin naon tuh? Smackdown na yuk. Itu orang ngisi drog aja lah. Urang mah jadi siro pandam lah urang mah. Orang jadi sirei. Mau sire mah. Nah, sire can aya eta mah. Yang geus Kayak orang rek jadi sire lah, kayak tema tahun kayak lah, tema orang jadi masih sire. amatir kene. yang jadi blokesna urang. Ah, bener esok. Hayu. Jadi naon? si blokesna Blokesnar. Noel hukum ke balong ya. nyantong atuh. Tapi Tanya tong ceurik hukuman ke, tuh kuda hukuman we. tong ceurik ke lamun beunang ka smack ke. Nggak usah hiburah. Itu sih. Nama daguan carita selanjutnya tong hilap like, komen, subscribe kurang bantu orang Purwakarta kunaonnya maneh ameh terus bisa berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.